Naon anu janten ciri khas dina sapanjang atanapi dina lalampahan Daud salaku raja? Margi Daud ngandel ka Gusti. Daud mimpin umat kalayan leres, kalayan adil. Henteu ngamanfaatkeun sareng sajabina, leres-leres dina aya bebeneran salaku raja. Mimpin rahayatna. Salajengna Daud hiji-hijina janten model anu kamanah ku Gusti. Buktos raja-raja salajengna kedah nyoko, kedah matok kana naon nu dipilampah ku Daud. Nah, kumargi kitu karajaan Daud janten lambang kapamimpinan anu sampurna anu kamanah ku Gusti. Tingali putra Allah anu lungsur di sawarga nyandak beja kabungahan kanggo sadaya manusa tuh tingali putra Allah nyandak ancen di sawarga kanggo nyalametkeun bumi sangkan urang teu binasa kawasa iblis tos dielehkeun kawasa setan tos diancurkeun para malaikat saruka bunga nyambut mantena anu kawasa Gusti Yesus tuh tingali putra Allah anu lungsur di sawarga nyandak beja kabungahan kanggo sadaya manusa tuh tingali putra Allah nyandak ancen di sawarga kanggo nyalametkeun bumi sangkan urang teu binasa kawasa iblis tos dielehkeun kawasa setan tos diancurkeun para malaikat saruka bunga nyambut mantena anu kawasa Gusti Yesus kawasa iblis tos dielehkeun kawasa setan tos diancurkeun para malaikat saruka bunga nyambut mantena anu kawasa Gusti Yesus.
Sampurasun pamiarsa nu dipiasi ku pangeran tepang di sareng pribados ngalangkungan acara gentra kahuripan pamugi urang sadayana aya dina panang tayungan Gusti anu welas asih. Hatur nuhun tadi diawali ku lagu atanapi kidung pujian anu dihaliangkeun ku Teh Neneng oge dipiri ku kacapi ku Kang Omen. Hatur nuhun. Pamugi kidung pujian tadi tiasa ngajantenkeun kakiatan iman percanten urang oge utamina diberkahan. Pamiarsa sababaraha tepangan anu pengker atos urang ngagunemkeun perkawis Mesias. Nah, dina patepangan danget ieu urang ngabahas langkung lebat langkung jero jejerna teh yen Mesias sajati taya deui salain ti katurunan Daud. Nah, saha eta mangga anu janten narasumber urang bade ngajentrekeun. Aturan wilujeng sumping Kang Adan. Sami-sami hatur nuhun. Hatur nuhun, puji Gusti sehatnya. Sehat. Ieu ahon. Mangga urang langkung jero ieu teh. Pagi pamiarsa teh naon sih Mesias teh? Bade langsung laras abi. Ieu mah angger wae. Mangga kumaha. Pangpayuna wae nya abi. Mangga. Larasnya. Mohon. Saha anu netepkeun Mohon. yen Mesias teh kedah babar ti rundayan Daud. Aduh saya pisan janten katangtosan ti saha eta nya muni kedah henteu tiasa dionget-onget malihan teu sajati upami sanes ti rundayan Daud. Mohon. Janten upami nyukcruk galur sajarahna kunaon ditetepkeun kedah ti turunan Daud nya eta ku Gusti Allah nyalira ngalangkungan janjina. Gusti Allah janji ka Abraham, Ishak sareng Yakub. Mangsa Yakub parantos sempuh ngaberkahan murang kalihna disangemkeun yen tongkat kerajaan atanapi lambang kerajaan moal kamana-mana tetap baris aya di turunan Yuda. Salajengna teras dugi ka aya gubragna raja nyaeta Raja Saul. Eta mah sanes pilihan Gusti, eta mah pilihan rahayat. Eta ti turunan atanapi rundayan Benyamin. Namun salajengna nu eces di dieu urang aos heula dina 2 Samuel 7 ayat 12 dugi ka 16 punten pangaoskeun. 2 Samuel 7 ayat anu ka 12 dugi ka 16. Kieu unggalna. Di mana maneh mulang ti dunya ngahiji jeung karuhun aya anak maneh saurang anu ku kami rek dijieun raja sarta karajaanana rek dikersakeun nanjung. Nya anak maneh anu eta anu bakal mangnyieunkeun gedong pikeun kami teh sarta turunanana moal aya kandegna terus ngadeg moal pegat-pegat. Ari kami pijadieun ramana, ari manehna bakal jadi putra kami. Lamun manehna kapareng nyieun lampah salah, tan wande ku kami dihukum. Sakumaha anak dipeupeurih ku bapana. Parandenek kitu pangdedel mah ti kami moal aya eureuna, moal dipegatkeun cara ka Saul anu ku kami geus digulingkeun supaya maneh jadi raja gantina. Turunan maneh moal aya pegatna. Karajaan maneh bakal langgeng. Ti turunan maneh salawasna bakal aya anu jadi raja. Tah, eces pisan. Janten naon anu dijanjikeun ku Gusti Allah ngawitan ti Bapa Abraham, Ishak, Yakub. Lajeng dugi ka Raja Daud. Raja Daud teh saha? Putrana Isai, putrana oge Boas. Eta turunan Yuda anu kumaha disangemkeun ka Bapa Yakub. Berkah kangge putra-putra Yakub khususna turunan rundayan Yuda baris janten pamimpin-pamimpin utamina raja. Di dia langkung eces deui eta janji teh ditegaskeun saha margi turunan Yuda oge tangtosna seueur. Nya malihan raka-rakana Daud oge aya Elisama sareng Sajabina eta teu kapilih. Nu kapilih anu ditetepkeun ku Gusti nyalira ngalangkungan janjina nya eta ka Daud. Perkawis turunan disangemkeun yen turunan Daud salawasna baris aya nu janten raja eta kahiji yen turunan Daud
anu kadua tahta kerajaan teh salalanggengna. Saurna Gusti baris janten ramana eta raja nu dipilih baris janten putrana. Nah ieu kajantenan di putra-putra Daud anu salaresna sapertos Salomo sareng sajabina saterasna rupina henteu kecap turunan salalanggengna ieu pasti nuju ka hiji pribadi sejen anu leres turunan Daud namung sanes anu parantos ngarajaan di mangsa harita. Margi kerajaan-kerajaan mangsa harita gentos-gentos. Raja turunan Daud itu gentos-gentos. Sanes saurang dua urang, seueur gentos-gentos raja. Malihan tahta ge gentos-gentos oge. Atanapi mahkota ge atanapi kerajaan anak oge henteu langgeng aya nu sakedap, aya nu etangan sasi tahun, belas tahun. Malihan Daud ku anjeun teu lami. Namun ieu mah nu disangemkeun teh tahta turunanana langgeng. Eta pasti ngarujuk atanapi nuju kana hiji pribadi sanes anu kedah langgeng oge gitu. Tah eta dasarna saha anu netepkeun yen turunan Daud dipilih janten raja atanapi silsilah kange pancakaki Mesias. Nuhun. Orang Nuhun. upami di Israel teh kan seueurnya raja-raja teh. Leres. Nah tah buat kedah ti rundayan Daud dan Nuhun. nah anu raja-raja anu sanesna teu kaanggo atau kumaha tah Meuni keukeuh kitunya. Daud deui. Kajabi ti janji anu ditetepkeun ku Gusti tadi, urang oge ningal sababaraha buktos kumaha atanapi naha atamati naon anu janten alasan kedah ti turunan Daud. Urang tinggal deheula dina hiji raja-raja pasal 11 ayat 38. Ya kieu unggulna. Upami maneh nya nurut ka kami, nurut kana hukum-hukum kami, ngalampahkeun timbalan kami cara abdi kami Daud. Tangtu ku kami kaanggo sarta bakal disarengan sapapanjangna. Bisa terus nyangking kerajaan Israel turun-tumurun sakumaha anu ku kami geus dipidamel ka Daud. Dina pangandika Gusti ieu salah sawios alasana kunaon kedah turunan Daud. Margi Daud teh lambang raja anu ideal, anu pangsaena, anu pang kamanahna ku Gusti di payuneun Gusti. Kumargi kitu Daud dijantenkeun patokan kange raja-raja sejen. Henteu sapertos abdi kami Daud. Henteu sapertos abdi kami Daud. Ieu sababaraha kali diulang-ulang ka generasi atanapi ka penerus-penerus Daud salajengna. Malihan dina pasal 14 ayat 8 oge disangemkeun. Hiji raja dipasihan kerajaan kenging nyanak ti Daud. Namun lalampahanan teu sakumaha Daud. Naon anu janten ciri khas dina sapanjang atanapi dina lalampahan Daud salaku raja ayat 3 hal. Margi Daud ngandel ka Gusti. Sakitnya kitu Mesias oge tangtos hiji pribadi anu moal pasti Gusti ku anjeun. Ga Daud mimpin umat kalayan leres. Kalayan adil. Henteu ngamanfaatkeun sareng sajabina. Leres-leres dina aya bebeneran salaku raja. Mimpin rahayatna. Ieu oge janten gambaran engke Mesias. Mesias baris mimpin. Kumargi kitu sakali deui Raja Daud janten gambaran ideal pikeun kapamimpinan Mesias. Anu pamungkas, ciri nu pamungkas naon margina turunan Daud anu kapilih sanes raja sejen. Nyaeta margi marentahna kalayan manah. Sanes ku kekerasan, sanes ku hal sejen, sanes ku kamampu, namung manah nu diangge. Janten mika dedeh, mika nyaah, mika asih. Nya Mesias oge kitu. Baris marentah ti lebet manahna. Manah Gusti Allah ku anjeun. Anu salajengna raja atanapi karajaan Daud deh mangrupikeun raja anu leres tur anu sah. Diistrenan di dinya.
dimeteraikeun. Anjeunna marentah kalayan adil tur bener. Daud. Margi raja anu leres tur sah. Seueur raja anu marentah kuma nyalirana, kuma kahoyongna. Margi aya paripaos cariosan raja adalah undang-undang atanapi parentah. Bayangkeun upami raja marentahna henteu leres, henteu adil. Muhun dicilakakeun seueur jalmi. Margi seueur kecap-kecap raja anu janten undang-undang anu baris ngabahlakeun umat. Pamimpin kedah leres, pamimpin kedah jalmi anu kapilih sah diistrenan, ngange kualifikasi, ngange totonde ciri-ciri anu kacumponan ku pamimpin eta hartosna sah. Upami teu kacumponan mun henteu sah. Salajengna mawa damai anu abadi. Raja kedah sakumaha anu dipilampah ku Daud. Mesias salaku raja nyanak damai anu abadi kakertaan salaku pamimpin. Salajengna kudah tiasa ngahijikeun anu dipimpinna umatna. Ulah mangsa dipimpin ku anjeunna justru paburencai. Mesias sejati, raja sejati, nyaeta Mesias teh kedah janten pamimpin anu ngahijikeun umatna. Salajengna naon? Janten pangaping anu ngaping bangsa-bangsa supados aya dina bebeneran. Eta raja sajati. Kitu tah kunaon sapertos teu aya raja sejen anu diange mung ti teureum Daud. Margi teureum Daud janten gambaran raja ideal pikeun Gusti anu kamana ku Gusti. Nyaeta gambaran Mesias. Kitu Pak. Janten Pak eta teh salaras lamah Allah nyalira anu negeskeun yen Mesias teh turunan Daud teh. Nah aya teu nu sanesna Pak anu tiasa negeskeun yen turunan ti Daud teh anu nu janten Mesias eta teh ti turunan Daud oge kajabi ti Gusti Allah ku anjeun negeskeun. Tangtos seueur. Salah sawiosna urang tinggal dina Yesaya 8 ayat 6 dugi ka 7. Mangga punten pangaoskeun. Yesaya 8 ayat 6 dugi ka 7. Ayat 6 dugi ka 7 anu kieu unggelna keur pimbang paateun urang geus medal hiji murang kalih hiji putra pameget anu bakal mingpin urang. Anjeunna bakal disebut panarosan ajaib, Allah perkosa, Rama langgeng, Raja kerta. Kakawasaanana moal aya tungtungna, karajaanana bakal aman sapapanjangna. Marentahna bakal sakumaha Raja Daud, kakawasaanana napak dina bener jeung adil. Ti ayeuna nepi ka akhir zaman, kitu dipastikeunana ku Pangeran Nu Maha Kawasa. Tuh, marentahna kawas Daud. Eces pisan teu aya Daud anu sanes, tangtos Raja Daud anu hiji-hijina. Di dieu para nabi ge terang paos yen Mesias moal sumping ti teureum anu sejen nyaeta kedah ti teureum Daud. Kita oge nu disangemkeun ku Nabi Yeremia dina Yeremia 23 ayat anu kalima. Ieu ge nyebatkeun yen raja atanapi Mesias, raja sajati balis medal ti turunan Daud. Cobi hiji deui aos Yehezkiel 37 ayatna anu ka 24 dugi ka 25. Ari pirajaeunana nya raja anu cara abdi kami Daud. Maranehanana bakal jadi sahiji di bawah hiji kapala turgaru mati kana hukum-hukum kami. Baris marukim di tanah anu ku kami geus dipaparinkeun ka Yakub, tanah urut karuhuna. Baris maratuh didinya salalawasna, kitu deui anak incuna turun tumurun. Diparentah ku hiji raja anu cara abdi kami Daud. Cara abdi kami Daud ditegeskeun. Ieu tos seueur taun saparantos Daud jumeneng. Janji Gusti masih keneh sami. Moal aya Mesias, moal aya raja sejen kajabi ti teureum Daud. Kitu oge anu disangemkeun ku Nabi Mika dina Mika 5 ayat 2. Sami ieu oge cumarios perkawis yen baris
medal Mesias teh ti turunan Daud. Malaikat salajengna nyangemkeun oge dina Lukas 1 ayatna nu ka-32 dugi ka-33. Ye sangem malaikat. Lukas 1 punten pangaoskeun deui. Lukas 1 ayatna anu ka-32 Mohon. dugi ka-33 anu kieu unggelna eta putra Nyai bakal agung jeung bakal disarebut putra Allah nu Maha Agung. Ku Allah Pangeran bakal didamel raja sakumaha Daud karuhuna. Bakal ngarajaan katurunan Yakub salawasna sarta karajaanna moal aya anggeusna. Tuh. Deui disebat Daud karuhuna. Malaikat atanapi Gusti milih Ambu Maria Bapa Yusuf sanes pilihan biasa. Ieu teh pilihan anu tos ditangtoskeun ti kapungkurna margi Ambu Maria sareng Bapa Yusuf turunan Daud oge. Pilihan anu tos leres-leres ditangtoskeun ti tebihna. Sanes 1 tahun, 2 tahun, 10, 20, 100, malihan ribuan tahun sateu acana. Janten eces pisan ka urang kedah ti turunan Daud upami eta Mesias nyandang Mesias sajati. Salajengna dina Matius 1 ayat 1 kitu oge. Dieceskeun rundayana. Pancakakina dugi ke ka Bapa Yusuf. Dugikeun ka Gusti ku anjeun atanapi Mesias anu dimaksad. Eta rundayana eces pisan. Dibabar paoskeun di dinya. Salajengna naon deui? Urang pantos ngobrol perkawis pangangken ti jalmi-jalmi urang Israel harita. Jalma rea harita. Dina Matius 21 ayat 8, dina Matius 20 ayat 30, sami anjeunna ge nyangemkeun yen ieu teh turunan Daud. Nyangemkeun turunan Daud. Malihan dina Jabur 110, Gusti Yesus ku anjeun nyangemkeun yen anjeunna turunan Daud. Eces pisan ka urang janten moal aya Mesias sejen kajabi ti turunan Daud. Nah, upami ieu hubunganana mah kota anu di dieu kumaha ieu teh Pak? Tah, leres pisan disagedengeun urang aya mahkota. Hartosna ieu naon? Ieu teh lambang. Lambang kerajaan, lambang tahta. Raja upami diistrenan lajeng di mahkotaan. Mahkota negeskeun kapamimpinanana. Mahkota anu endah, mahkota anu sae ngalambangkeun sakumaha endahna eta karajaan. Ngalambangkeun kakawasaan, ngalambangkeun gagahna pamimpin. Nya kitu mahkota Gusti Yesus. Akhir ning baring urang baris ninggal anjeunna dina kaayaan anu sagemblengna mimpin urang sadaya manusa sadaya salaku raja anu langgeng. Raja anu kakawasaana karajaanna henteu pegat. Terus gitu. Mohon salaresna naon sih Pak nu janten kaistimewaan karajaan Daud teh dugi ka dijantenkeun patokan gitu. Leres. Ya tangtos urang kedah ningal deui salah sawiosna nyaeta dina Daniel 7 ayat 13 dugi ka 14. Daniel. Mohon kunaon karajaan Daud atanapi Daud secara pribadi janten patokan kangge cara memimpin kangge kapribadian pamimpin salajengna. Dina tetenjoan kaula peuting eta, kaula nejo aya nu sumping dikuribeng ku mega. Rupana sarupa jeung manusa nyampeurkeun ka kaula terus nyaketan ka mantena anu jumeneng langgeng sarta tuluy dikenalkeun ka mantena. Dindinya anjeunna dipaparin kawasa, kahormatan jeung pangkat raja sangkan disembah ku sakabeh bangsa, sakabeh seler bangsa, sabasana kakawasaanana baris langgeng, karajaanana moal aya anggeusna. Tah, ieu patali sareng tahta kapamimpinan salaku raja anu dipintonkeun ku Mesias salaku pamimpin anu sampurna. Kunaon ku urang kedah ningal yen ieu mangrupikeun patokan ti karajaan Daud. Mari Daud mangrupikeun salah sawios raja anu berhasil mimpin sadaya suku, sadaya umat ngahijikeun. Nya kitu Gusti Yesus baris mimpin saalam dunya.
Dina Jabur 2 oge gitu disanggepkeun. Ieu patali sareng raja anu dipilih ku Gusti. Upami urang ngaos dina Jabur 2, ieu sanes mung cumarios patali sareng Daud mangsa harita, namung oge patali sareng saha pamimpin sajati anu karajaanna teh langgeng dina Jabur pasal 2. Dina Wahyu 11 ayat 15, mangga punten pangaoskeun. Malaikat katujuh niup tarompetna. Nuhun. Sawarga ngageder ku suara anu unggelna. Kakawasaan gesan murba alam dunia geus dicangking ku pangeran jeung ku Kristusna. Mantena bakal kawasa salalanggengna. Kakawasaan pikeun murba saliskara dicangking ku Allah, ku Rama sareng ku Kristusna. Nya eta Kristus disanggepkeun dina pedaran sateuacanna hartosna Mesias. Hartosna anjeunna anu baris ngawasaan, upami kawasa pan tangtos raja. Ya ieu saluyu sareng anu janji-janji anu didugikeun utamina janji ka turunan Daud. Kakawasaan anu teu aya watesna, boh tina waktos, boh tina pangaruhna. Leres kawasaan anu sampurna, kapemimpinan anu sampurna, oge kapribadian raja anu sampurna. Gitu tanya nu saleresna tos eces ayeuna mah kumaha Mesias teh saha Mesias, panyaksen-panyaksena saha, kunaha kedah ti turunan Daud, cobi nyuhunkeun atulah cindekeun. Hayu urang ningal. Janten kacindekan nu tiasa ku urang dicanak nyaeta kunaon Mesias teh kedah ti turunan Daud. Nu kahiji Allah nyalira anu netepkeun hal eta ngalangkungan janjina anu parantos ku urang ditinggal di 2 Samuel tadi. Salajengna Daud hiji-hijina janten model anu kamanah ku Gusti. Buktos raja-raja salajengna kedah nyoko, kedah matok kana naon nu dipilampah ku Daud. Nah, kumargi kitu karajaan Daud janten lambang kapamimpinan anu sampurna anu kamanah ku Gusti anu engke diteraskeun ku turunanana nyaeta Mesias. Oge sah numutkeun janji Allah ka Daud. Janten raja teh sanes dadakan. Tos dijanjikeun tebihna sateuacan sumping. Ratusan tahun, ribuan tahun. Kumargi kitu mangsa sumping janten sah. Margi tos aya saupama undang-undangnya anu nyangemkeunana. Salajengna Gusti Yesus atanapi Mesias di dieu anu ngahijikeun umat. Anu nyumponan nubuat ti para nabi oge. Katuti kitu tahta Gusti Yesus anu dilambangkeun ku tahta Daud, ku mahkota Daud nya. Karajaanna eta mangrupikeun karajaan Mesias atanapi gambaran pikeun karajaan Mesias anu teu kawates. Nu pamungkas anu tiasa ku urang dicindekeun pamarantahan Daud di zaman pamarentahan Mesias janten pamarentahan karajaan Allah. Karajaan Gusti nyalira. Sanes pamarentahan jalmi deui, sanes karajaan jalmi deui, namung pamarentahan karajaan Gusti. Gusti Yesus nyangemkeun anjeunna sumping kange nyumpingkeun karajaan Allah. Puji Gusti, tos langkung ngartosnya. Mudah-mudahan para wargi sadayana oge langkung paos saha eta Mesias. Upami aya patarosan anu ya aya hubunganana patalina sareng Mesias mangga. Di layar kacana sewang-sewangan aya nomor telepon anu tiasa dihubungi pamugi patempangan urang dina danget ieu sababaraha panganti kapung pangker dugi ka ayeuna perkawis Mesias tiasa ngajantenkeun berkah kanggo urang sadayana, tiasa niatkeun iman percanten urang. Mung sakieu anu tiasa didugikeun Gusti Yesus ngaberkahan. Amin. Hatur nuhun.